Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Buntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku mau dari tanapi Abah Oki atau sepados nyangkong kana waktos mangga urang teraskeun Si Buntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap, subscribe-na, like, sareng komen. Mangga atuh urang kawitan, prung baraya. Tenggelan kepangna dinegerakan lele zamak warahan tino jadi pamana deuk ngahaja bincurang tapi lawin lawana rikatnya gesereun kuda-kudana pikeun nyingkaan sabetan dambal leungeun anu rek ngababad buah bitis kolebat kuriwa karasa kumang amir aya anu meulit kana beungna sarta ngaluarkeun angseun nu matak ngeureunkeun jalan napas tumrapna ka Mang Amir lain deui hebatna. Manehna kontan langit budi ilang layang ngarumpuyuk teu beda ti kapas kaibunan. Toba. Mang Amir ngocek. Paselesan sedengkeun lawana ngahihi bari matot anu diceklan ampun. Mang Amir kadeng ngocek deui lantaran badana jadi kagusur. Sobot kitu aya nu ngacorel carta langsung najang kanu keur ngagusur Mang Amir. Mana horeng kisah hudi bali nimpukeun pereupna tapi nu ditarajang ngekentak mancokeun leungeun kencana dua leungeun bandrok anu pikeun kisah hudi mah lain deui mata ngaranjugna lantaran leungeunna lawan teh kacida teu asna sedengkeun lawanna ngekentak ngajatkeun pakarangna sinalesot tina beung Mang Amir tapi ngadadak kadenge sora anu ngakelik sarta langsung ngagapruk kana sirahna. Nu teh lian ti si Ruyuk datangna kadinya teh dibawa ku Saudi. Nu waktu tadi disusulan ku Adria. Pogo we manehna nepi ka ngagero lirih karasa nyeri lantaran sirahna aya nu ngabintih. Sakilat manehna ngagerakkeun leungeun kencana habak si Ruyuk dibabuk nepi ka meubeut kana tanu anu saterusna ngudupruk. Tayona jangjangna pisan anu dihancana teh. Hiu pereup kisah hudi rek notok dada gila. Nu ditarajangna kilak badana bari ngebutkeun leungeun bajuna tapi kisah hudi ngakentak malik dinegerakan panggalmi hiu pereupna rek ngahancap 10 kilak lawana sakilat malik 80 derajat kuriwa leungeun kisah hudi dicarak sarta langsung dicantok anu tumrapna ka kisah hudi kacida hebatna badana nyolonton ka tariku hiji tanaga anu kacida rosana hiu cero gaduh kisah hudi beunang dihanca. Kisah hudi ngoleap kebut pe manehna labuh nang karak mengkang. Kelik kadenge deui suara si Ruyuk bari saterusna rek ngagapruk kana sirah. Kisah hudi ngagetak hudang sarta meh bareng jeung si Ruyuk. Manehna narajang tapi lain deui hebatna sakilat manehna ngebutkeun pakarangna ka si Ruyuk. Sedeng leungeun kencana dipake nakis pereup kisah hudi. Kebut kadenge suara si Ruyuk nu murag. Kebenangan dikebut ku pakarang lawan. Serat kuriwa ayeuna mah meulit kana beung kisah hudi. Tobat. Sora kisah hudi teu beda jeung Mang Amir tadi. Awor jeung ngeklik nasi Ruyuk anu ngakalaprak dina taneuh. Kolejat andi anu harita keur di Kulanggaper ku Adria mencari cek gudang pantesna manehna mah kapiuhan dalila lantaran kebutan lawan tadi sapinuhna keun pisan kana beungeutna katurug-turug deui jeung aya anu beletak kana tarangna sanajan teu matak bohak tapi akibatna kacida hebatna nu ngajadikeun manehna katuralongan sarta amekanana ngadadak eungap lain dikieuna pas manehna asirut ka si Ruyuk anu keur gagalaprakan bari teu eureun-eureun ngagelih mun jalma mah meureun keur kocek dengek lantaran jangjangna semu nu ngaplek sarta teu bisa digerakkeun akibat sabetan nu jadi lawan.
red deui ka Saudi anu keur gegerungan kalawan temicen tempo deui corelat we nyamberkeun haur konengna anu dijojo teh sirah lawan sina temis deui tapi eta lawan lain core-core manusia matana kacida seukeutna teu beda ti mata si Ruyuk sakilat manehna ngudar beulitana tina beheung ti Saudi olewat langsung dipake mapag haur koneng nu katembong ku manehna ngan ukur mangrupa paneunggeup dua pakarang diadu kuliwah haur koneng beunang dibelit sarta karasa tanaga betotanana teu beda ti cai ulakan nu sanggup narik naon bae ka dasar leuwih tumurapna ka Andi nepi ka ngajareg-jeg kuda-kudana pajengjar nahan haur koneng supaya ulah kabetot ku nu jadi lawan nu antukna Andi jeung nu jadi lawan terus padonca-donca silih tarik nepikeun lawan mah lain deui ngarasa kagetna lantaran kakaramangihan lawan anu bisa nandingan wawasena nu biasana mah taya tacan aya hiji lawan oge anu bisa leupas tina beulitan pakarangna anu nyambuangkeun seungit nu melangsung mandung angse pileumpeuhan tapi buktina bahwa jelemana bahwa pakarangna teu renglot-renglot malah ngaluarkeun tanaga nu kacida rongkahna ieu sababna nu ngajadikeun rasa kaget pikeun manehna komomun seug inget kana caritana si Jennat indungna anu cenah sing saha bae ma aya nu kuat nadah kaampuhan pakarangna komo ku angseuna anu disambuangkeun tina kebutanana ari lain bapana mah saurang anu nyiptakeunana katurug-turug bapana teh ngabogaan senjata pamunah tapi sanajan kitu ari angseuna mah teu burung cenah bapana oge teu bisa leupas tina mamalana tapi buktina ayeuna kaampuhan seolah-olah geus teu mental di sangarupan kanu ngaranna Andi nu ngagunakeun pakarangna teu kurang-kurangan saukur hiji paneunggeuh atuh daya kebutanana anu ngandung daya pileumpeuhan tetela deui kawas nu geus cama leungit kaampuhanana geura budi lamun anjeun nyaeta lalaki Andi ngadonang tang bari seuri lantaran kabereungeun nu jadi lawan teh siga nu geus kawalahan tapi eta lawan tibatan nembalan kalakah ngahihi matak ting puringkak puluh-puluh tumarapna ka Andi lain deui ngaranjungna lantaran salah tina panyangka ongkoh deui eta ku ngadengeng bet kawas sada-sada anu sok kut-kutan disusukan ku kituna gentak manehna ngagerakeun haur konengna dina jurus tuli wajib sarta polonyon haur koneng gelesot tina beulitan pakarang lawan geus kitu mah hiu haur konengna disabetkeun ka anak rek ngahanca bincurang lawan oleh pak kebutan lawan sakilat dipake mapag haur koneng kulawitan di ngaroba gerakan haur koneng anu saterusna ngahiu kaluhur rek ngabentur sirah tapi lawanna kalawan tapisna keur ngalawan gerakan haur koneng ku kebutanana bari hatena mah leuwih-leuwih ngarasa kagetna lantaran tetela angse pileumpeuhan siga geus sama sekali teu mental kanu jadi lawana ngan daya kebutanana mah masih bener-bener ampuh teh buktina di mana pakarangna bentrok lawan teh kudu bae ngajareg-jeg nahan keseimbangan badanna supaya ulah ngagedebut atuh Ani dina nyang hareupan gerakan nu jadi lawan bari satekah pola nyumputkeun beungeutna bari ngabibisa saha bisa-bisa nutupan indra pangameun ieu sababna angse pileumpeuhan pakarang lawan teh saeutik oge taya pangaruh naon-naon tapi ari kulawan mah sama sakali teu kanyahoan yen Ani teh make siasat nutup pangambeuna lain harti make masker ayo ulah kalah kaunur-unuran tangenan ye pakarang kula ceuk Andis sanggeusna ngahiuk haur koneng kaluhur anu tetela poos ngegentak manehna ngawangun gerakan heula ngagelapak bari nyabetkeun haur konengna dina gerakan lelen samak nu katampana kudu jadi lawan mah ngan saukur ngajauh bari ngahantem ka kebutanana sedengkeun ki Saudi mangambil jeung Adria ayeuna mah geus campur deui jeung nu sejen nyaksian petelakna Andi nu tetela bisa ngungkulan menjadi lawan sebot kitu klik deui si Ruyuk disada deui kawasna jangjangna geus bisa sabiasa deui
Seot marajang deui kapruk kana sirah kolebat ngebutkeun lawan rek dipake mapang siluyuk. Kilak siluyuk ngingkahan kebutan kaprukan nyakar hulu. Kolebat haur konengan di dina kecepatan anu luar biasa. Cebrot temis deui ngahanca cangkeng. Da eta we lawan ngecerit. Marangan jirimna nu ngagedebut. Keur kitu kadenge sora nu ngoceak tinu poek Andi ngagentak malik. Mana horeng lawan manehna nu barang mimiti. Lawan ruyuk Andi marentah kaheulangna si ruyuk ngarti tapi manehna si ruyuk teh anehna teh teu wanieun ngagapluk kalakah ngobeng we ka kalayangan luhureunana bari terus ngagelik geus kitu sewat kapal bah Andi sare ngadon euteup dina taneuh teu jauh ti dununganana bari teu repeh terus-terusan ngagelik nah sia kalah balik deui. Hayo lawan Andi nyentak bari hatena deui leuwih kaget. Nah si ruyuk bet nemongkeun pamolah nu beda ti biasana. Si ruyuk ngagelik sewot deui siga nu tadi nu leuwih mata kagetna teh kalah cele manehna euteup dina tak-takna. Andi beuki kaget maksudna manehna teh rek macorela perkeun si ruyuk korokaya lawana kaburu ngagulinya manten bari nyabetkeun pangebutna. Andi ngaranjuk bari ngagentak ngabalieur tapi telat kaburu aya nu nyeleksek manten kana liang irungna sanajan sateka pola mangtertan pangambeuna keukeuh we nyulusup teu bisa ditahan nu antukna leng bae Andi ngadadak lungleng bari dedeleueun beuliakan kolebat masih kabireungeuh pangebut lawan deuk ngahanca beungna Andi sanajan bari leng-lengan tapi masih bisa ngahadangkeun haur konengna tiadu kolebat sabeteng lawan keukeuh rek ngabelit beung. Belesat si ruyuk ngebelesat tina tak-tak nu dieunteupanana gapruk sakali ieu mah teu bisa disingkahan deui ngagaprukan sirahna. Lawan Andi nepi ka ngaharegung bari rikat ngaroba gerakan leungeun gatuhna maksudna rek dipake ngebut si ruyuk. Tapi Andi mah kuat ngagerakeun haur konengna. Andi masih kuat ngagerakeun haur konengna. Hiu pletrang ayeuna mah temis deui keuna kana bincurang. Cerit deui lawan ngacerit bari kebut beti susut nu ngajadikeun salamet oge pikeun si ruyuk. Kolejat manehna udang sarta teu antapara dibelesat teh manehna ngejat anu saterusna ngaralas kanu poe. Belesat deui nu dituturkeun ku nu saurang deui sarta sakedet netra oge jirim-jirimna geus teu katembong deui sedengkeun si ruyuk anu biasana sok ngobrol teh ngadon cele kana tak-tak Andi anu keur sasampoyongan. Hebat lawan teh ruyuk. Andi ngajak nyarita kaheulangna bari maksakeun lempang nyamperkeun Mang Amir anu keur ngariung jeung warga sejenna. Loba tuh warga teh nyalamperkeun komo ka si Saudi. Mang Amir katut adia mah pangheulana muruk ka Andi. Nu saterusna Andi pada mapah balik deui ka imah Pak Haji Sobana. Teh cahageur geura dijad ku Nyi Eis mah. Di tukang leang warga lembur nyaritakeun kejadian cikeneh ka alaman. Kabehanana muji ka Andi anu geus bisa ngusir jalma anu rek macaukeun lembur si ruyuknya kitu deui teu leupas tinu pamuji warga lembur. Teu naon-naon Andi. Berkah Pak Haji. Mung ieu rada leneng. Andi nyagapan sirahna ret manehna ka Nyi Eis nu harita keur manco teu jauh ti Mah Haji. Embong pandit panona sarindak-nak. Ku kitu nama saha nu teu melang ningali beubeureuhna pitotama katuru kesaksian lawana teh kasida hebatna. Kolearkeun atuh Andi. Nyai kaditu atuh angguran nyokot cai kana baskom keur mempresan. Ceuk Mah Haji. Ceuk Pak Haji Sobana sarta terus nitah ka Nyi Eis nu dititah teu talang keri langsung ka dapur bari teu lila ngarojo bari nanggeui baskom eusi cai. Keun montong teuing balik Andi. Enong we di dieu ceuk Mah Haji. Ari ieu cai dikumahakeun Mak? Panjurkeun
Cek Nyi euy semu bingung. Ngacau eta saking gugup make deuk dibanjurkeun. Euleuh kompreskeun euy, kompreskeun. Siga kaucing wae make dibanjurkeun. Cek Pak Haji. Bari keom nahan seuri ningali pamolah anakna. Sawios Pak Haji tos teu naon ieu. Cek Andi bari nampahan carecet anu geus meunang ngabaseuhan ti Nyeus serun ngadadak asa karasa setrum megaan polang waktu leungeun Nyeus patarema jeung leungeunna. Mondok di dieu we Kang Andi. Geus kompreskeun atuh kade ulah dibanjurkeun simpen heula baskomna atuh tong ditetanggeui. Cepdana nitah ngendong baringan ngagonjak adina anu salah tingkah. Tak kedah ngarepotkeun Cep. Sawios nya geus we ngendong di dieu. Pak Haji nimbrung. Bisi nu hajatna daratang li ngendong we di dieu jeung Andi. Cek Pak Haji keukeuh ninitah ngendong. Mangga Pak Haji tembak Andi setengah ngarewos. Laet ka Nyeus atuh tembong beungeut nyiak ngebrehkeun ka bunga ngadenge jawaban Andi nu nyaluyuan kana kahayang indung bapana. Yes, kerentesna. Nya kitu we Andi. Emang mah dek mulang mah mangga atuh Pak Haji permios si Saudi pamitan. Har heula atuh ki Saudi. Di dieu we heula padahal mah itu atuh da di nu di bumi dedeupeun. Gatuhkeun we jangan di mah cenah meting we di dieu. Geus kitu mah nu sajana oge pada milu pamitan. Sanggeus nganterkeun nepi buruan Andi terus asup deui ngadon ngobrol we di teras jeung Mang Amir. Adia katucepdana nu ti tadi dek jauh ti Andi. Kurunyung Nyeus kaluar ti jero imah tapi teu dek nyampeurkeun kanu keur ngarobrol. Ieu mah kalakah ngajanteng we di deukeut lawang pantot tepas. Mimitin anu ngareret Mang Amir leos bae mah manehna ini dadakuna mah deuk nempo budakna nu leutik cenah. Cenah mah rada hareeng. Hareet deui ku Adria koleset bae manehna oge ninggalkeun pokna. Pokna teh deuk mariksa heula pantau dapur bisi can ditulak. Kumaha cenah. Ngedoncing laleo cepdana setengah nyarita ka dirina. Heug manehna luak leuk rek kanu sejena. Di pantau teras setengah manehna seuri bari pok nyarita ka Andi. Monjal teh rek aya perlu heula cenah ka Mang Amir. Hari ahing we cunglik ya cek Andi nyarita sorangan bari maksudna mah rek unggah ka tepasna ari reteh kanu keur jengjeng elemes be Andi teh jadi beda pamulu sajongjongan mah ngadon ngajareun tuh. Bari tina biwena teu keluar suara sakecap-kecap acan. Aneh pugu ge anu geus kakoncara jago tutugan teh ari nya hareupan anu boga daya pangemut mah. Teu burung we bet kawas anu rampang reumpeng. Samar koleset teu beda tinu kasima. Bari jajantungna Mang Ratug. Lir sora nu ngadulag jero dada. Kang Andi, Nyeus mimitian nyora padengina teh bet matak nyeregetkeun hate. Euis, ku sakitu kecap nu kaluar tina biwirna lantaran kaburu ti corona ngadadak ngarasa seuseut perit tetep ngajengjen semu gegemeun. Kang Andi, saur mama gerak ulemkeun Kang. Cek Nyeus bari koloset. Gek diuk kana tihang panto sedang badana yang hareup keluar. Sawios teu acan uluh Andi ngatayap gek diuk dina golodong. Pilih teraraos salira. Tesak inten ayeuna mah Andi nyaritana estuning saperlu nakar. Bakuna mah piomongan teh hararese nakar di teangna. Jeung eta leta deui bet jadi siga anu tibalik ngarasa karagok rek dipake nyarita teh. Sabot kitu sewot.
Kelebur si Ruyuk ujung-ujung nyiroro tina tangka buah satatle bena entep dina tak-tak andi. Sugan teh terbalik. Ruyuk bali angguran mah aing marek amit di dieu. Di panggar aya kurung manuk anu kosong tilas manuk piit Kang Dana kapungkur. Cek nyi euis. Eta si Ruyuk nih tadi asupkeun kana kanang piit paharanya. Alit atuh is andi ngarnyu uguh. Kagugu kupok-pokana nyeuis. Rangap oge aya cek nyeuis. Namun berang mah sigan temong meutna teh bareubeu. Manehna sieun sok andi balik heula nganterkeun si Ruyuk sanajan bener manukna anu geus kasidah hideung bisa balik sarta asup ke kanang sorangan. Kitu pemikirannya pada sok sieun andi teh jol deui modus oge nyeuis. Kalarasana tuh urang sina di dieu we nya si Ruyuk teh andi jung nangtung leos ka pipir rek ngurungan si Ruyuk heula ari balik deui ka hareup nyeuis teh geus eueuh tina tempatna tadi. Andi ruratewet manehna mana orang geus tinelup we dina bangku anu aya di jero kebon anu bareto kungsi dipake diuk padut. Waktos pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.